udah lama ya nggak makan mie ayam nih, asa kangen gitu. Ternyata kami teh manggil cemang mie ayam yang ada di depan tab SMA BPI. Kalau nggak salah mah ya harganya teh mani murah, cuma 10 ribuan aja barudak. Yang geus kami teh ditambahan baso jadi wajib 12 ribu. Cenah cek simang nate. Kalau mie ayam mah kudu wajib misdase meueus, saosnya cing loba, kecap saeutik terus sambal sing loba, ame tambah leko atuh ya. Pas disuruput teh wah bener-bener ngena pisan, bener-bener spektakuler ya mah. Si bumbunya teh yang tipe manis gurih tapi nggak terlalu manis. Terus si toppingan ayam nate anu bener-bener dadu-dadu gitu, lain anu disuwir teh ya. Baso urat nage leuleuh ya mah atuh meni baso urat tipe anu kampung teh geuning anu bener-bener nyieun kangen. Mie na oge tipe anu lurus tapi anu laletik-letik teh geuning wah geus bukan nama kabeuki si kami anu kieu mah. Atuh porsi 10 ribu dihareupeun SMA BPI di tengah kota di Burangrang, bener-bener murah atuh ieu mah. Jadi yang singnya tuh waduh kan. Iya teh mendingan pisan. Apalagi kalau si bumbu mie dasar teh bare disuruput siga kieu wah ieu mah bener-bener out.